Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka kumaha min euy mun balandi kana peuteui beneran ayeuna teh keur usum peuteui tuh nu haji entum rek dibajongkeun cenah ceuk Mang Seno ngasongkeun pamanggihna. Tah bener mending ge ngabanar peuteui Karmin, ngarah urang seubeuh ku peuteui. upami telepat hanca teh parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna sok kabarayun sadayana. Dari ngabanar mah ieu sok teu waleh aya bubukna. Bi Umi satujueun pisan bubuhan karesepna ari kana peuteui mah. Maneh makan dahareun wae pamikiran teh. Atuh diancokeun kadinya mah matak rugi. Moal kabagian untung. Mang Seno Baeud. nah make rugi. Paling ge kuring mah nyokotan bubukna. Kumaha lamun eueuh bubukna? Nya nyokot nu badagna pira ge sakalieun meulem. Tong tulus men. Bisi beak dibeuleman ku inu maneh ge. Keke kumaha ieu teh kuring geus hampir satuju. Tapi nah kalah aya putusan kitu asa teu kaharti. Wah, denge-denge teuing bapa maneh mah min. Rek niat balanti kana peuteui mah pak wae. Tong sieun rugi. Da kami oge boga pikiran moal rek ngaruksak kana usaha nu jadi anak. Bi Urmi munelik kasalagina. Ayeuna mah kieu we tuh Pak. Mun nyaan geus aya modalna, isukan ge rek ngamimitian usaha kaparengan. Si Harli ge bogaeun tangkal peuteui anu keur meujeunna meuh peuy. Cik kumaha lamun kitu Pak? Nyago ae ngan kudu sing bener ngajalankeunana. Awas ulah dibawa ulin, ulah bari heureuy sarta sing gemi kana duit. Ulah jorok dina molahgeunana. Karti Pak, kukuring ge moal diraraworakeun tapi di mana modalna atuh nah rek tulus ngajual domba. Jig bae jual domba. Duitna bikeun ka Kang Sadeli satengahna. Pake modal satengahna. Mun modal geus pulang, buru-buru belikeun kana domba keur gantina. Tah kitu we ti babal mah. Mang Seno mere putusan. Aduh mani bungaheun Karmin teh. Nya syukur ari kitu mah tuh Pak. Kuring regreg jeung gede hate. Doakeun we ku emak jeung ku bapa. Ngarah tujuan kuring ka Hontal. Nyaprak wae jalankeun sing hasil maksud. Didoakeun ku emak. Bi Urmi cengkat bus ka kamarna. Geus teu kuateun ku tunuh. Kitu deui Mang Seno. Panona geus teu kuateun beunta atuh geus puguh kitu mah. Karmin ge ngoloyong ka pangkeng. Boledag kana kasur butut. Terus beureum. Tapi teu daek sare. Sabab ingetanana kumalayang kanu geus kaalaman. Beungeut Nyi Sari ngalangkang bae dina ciptaan. Omongan Mang Ading nongtoreng keneh dina ceulina. Mani asa napal keneh. Kitu deui pangalaman sejena. Mani asa cikeneh karandapan.
Tungtungna Karmin teh guling gasahan rek sare teu bisa sare panona kalah perih carapel. Di luar beuki jempling nu kadenge iwati sora jangkrik nu reang patemalan jeung baturna. Sakapeung kadenge sora cihcir di pipir imah. Sakapeung deui aya simeut gadung di kebon roai. Lila-lila mah Karmin teh eleh sabot ngalamun oge panona ngalenyap reup sare nu akhirna tibra tepi kabeurang. Malahan mah kaberangan kapiheulaan ku panon poe. Heuleut 2 poe ti harita Karmin geus ngeupeul duit anu cukup keur modal dagang. Manehna geus bulid hate rek balantik kana peuteuy sabab harita keur usum peuteuy. Mimitina Karmin ngadatangan nu boga peuteuy padurga ngeunaan peuteuy nu masih keneh dina tangkal. Sanggeus luyuh hargana Karmin ngamimitian ngalah hasilna terus dijual ka kota. Lengkah mungaran mawa hasil nu nyugemakeun sabab balantik teh aya untungna ditambah ku seubeuh ngadahar peuteuy duit nu geus ngalobaan dibelikeun deui kana peuteuy nu satuluyna dijual kawas nu geus kitu jeung kitu bae meunang sababaraha balikan. Kacaturkeun dina hiji poe Karmin tepung jeung sobatna nu tayalian iwal ti Harli. Harita teh tepung di garduh Rona atuh duanana uplak ngobrol nyaritakeun kahirupan sapopoe. Nu akhirna Karmin nyaritakeun pacabakanana. Li, ayeuna mah dewek teh geus jadi banar peuteuy euy. Tara ulin teu puguh tara ngabluk anu jauh lamun teu aya perlu mah. Ta ayeuna dewek teh beakeun dagangan. Sabab di wewengkon ieu mah euy peuteuy teh geus beak aya oge nu pentil keneh. Cik dewek bejaan euy. Di mana nu aya keneh peuteuy? Ku dewek rek dijugjug. Kitu cek Karmin ka sobatna nyatana Harli. Kuring bunga ngadenge maneh geus boga pacabakan anu matuh. Ieu teh hiji ciri yen maneh aya dina kamajuan. Mun maneh butuh ku peuteuy, hayu urang ulin ka bunut. Sabab di dinya loba keneh peuteuy. Malah mah uak kuring ge bogaeun 2 tangkal. Bener eta teh Li. Hayu we urang buktikeun. Hayulah, tapi iraha daek nganteur ka dewek. Ayeuna ge teu naon-naon kaparengan kuring keur salse. Tah bener atuh. Hayu atuh ari kitu mah. Keun ulah sieun lah da dewek ge boga ingetan mun hasilna mucekil euy. Nyaos seubeuh we ku peuteuy. Karmin marah mai kana usaha beuki resep. Tapi Min, kuring rek nanya heula euy. Ari urusan urang Campaka teh kumaha eta teh? Naha tara diteang deui geus bosen? Harli nanyakeun perkara awewe. Lantaran Karmin kungsi nyaritakeun pangalamanana. Halah tong nanyakeun kitu euy kuring mah jadi bingung puguh. Keun bae antep lah. Sabab nu kitu mah matak susah sarerea. Ayeuna mah urang init ka bunut teh we urang balantik. Nya hayu atuh. Teu loba omong deui sanggeus tarapti mah terus arinit ngajugjug ka bunut. Karmin teu poho mawa duit sarta mawa parabot sakumaha mistina. Sajajalan galecok ngobrol. Sagala dicaritakeun, diselang ku suka seuri gogonyakan. Mun pareng amprok jeung mojang tara kaliwat sok diheureuyan, dibanyolan, tampolana sok wani Noel. Lamun kaparengan rada anggang digupayan atawa disuitan, jigana teh leungeun arateul. Mun nempo mojang teh malum jajakan keur sengserang panon. Teu kaop nempo nu herang sok teu daek cicing. Akhirna Karmin jeung Harli tepi kanu dijugjug anyog ka lemur bunut. Barang bus ka lemur amprok jeung 3 jajaka nu keur ngariung sisi jalan. Nu panggedena curing hak morotot ka Karmin jiga nu geus apal kana rupa.
Karmin teh kaget sabab di rumah saboga dosa asa temu pakat mun ujug-ujug di pika cecep deh. Hahaha, bagi apa raya oi? Kuaja ger? Eta Jajaka nanya Bari megatan pijalanin. Nolak cangkeng bari muraleng ka Karmin. Reg Karmin teh eureun kitu deui Harli, duanana teu ngarti kana eta kajadian. Bagea, tapi rek naon megatan ka kuring? Karmin ngawani-wani maneh nanya. Hatena jadi salempang. Hahaha, tang teu si laing mah moal apal euy. Tapi kan bae lah, teu kudu nyaho nu penting mah maneh teu meunang kumawani abus ka lemur ieu. Mun maksa ieu bageanana. Eta Jajaka ngeupeulkeun peureup, panonna ngaburileng bangun galak. Har, kela, na aya urusan naon jeung maneh? Make kumawani ngomong kitu, maneh eueuh hak pikeun ngahalangan kuring. Sabab kuring teu boga niat jahat, eueuh urusan jeung maneh. Alah sia, teu kudu loba bacot, mun hayang salamet init. Karmin teu nemalan. Kalah ngareret ka Harli. Nu direret Surti, terus maju salengkah. Memeh ngomong ngadehem heula. Ulah kitu sobat. Ulah rek sombong jeung takabur. Anjeun eueuh hak pikeun ngahalangan kana paniatan batur. Sabab kuring jeung sobat kuring aya niat jahat, tapi kuring mah rek usaha. Ngan samemeh usaha rek nempungan heula wa dali. Saha? Jajakan tadi megatan nanya bangun teu percaya. Wadali benar suuk. Harli ngajentrekeun. Di bae maneh mah sorangan. Tapi si eta ulah. Bari nunjuk ka Karmin. Atuh begitu ngarti. Pok manehna nyarita deui. Naon sababna dewek diiwalkeun? Naon kesalahan dewek? Nanyakeun kesalahan sia deh. Tah ieu. Si Jajaka nunjuk kana tarangna. Breh aya codak sagede bengol jiga urut ti kusruk kana batu. Tapi Karmin can ngarti. Pok deui nanyakeun. Daek mah teu ngarti. Naon hubungan anak ceda jeung dewek? Ingat keneh sia kana kejadian di Campaka. Di Campaka? Kek. Asa aya remeng-remeng ayeuna mah. Lain nu ngaran Mirja teh maneh teh? Bener, teu salah. Eta pisan. Oh. Iya nu ngaran Mirja teh. Kalapa bijil ti cungap. Teu kudu hese neangan mun kitu mah. Horay nyamperkeun pareungeul atuh. Nuhun ah, nuhun. Urang silih kenalkeun yeuh, ceuk Karmin. Nyarita kitu nate bari singkil. Karmin masang aksi. Rek narajang ka Mirja. Atuh Mirja ge teu cicingeun. Manehna mere isyarat ka baladna, baladna nu duaan nyisi. Nanggeup harigu bari mencorong ka anu rek tarung. Rek naon si laing make singkil? Rek ngaladenan kayang sia. Rek ngadu jajaten. Nah dikira rek sieun. Moal deuleu. Aing ge boga keneh kawani. Moal ngeplek jawer ngadarjangjang. Sok maju sia. Cek Mirja bari masang kuda-kuda, panonna neuteub seukeut ka Karmin. Oh, rek ngajakan tarung. Nah, dewek mah singkil soteh. Rek ngajak kasalaman, silih kenalkeun. Karmin nyerengeh seuri solongkro ngasongkeun dampaleungeun ka tuhu. Jiga nu nya rek sasalaman. Atuh Mirja teh kerung hatena jadi cangcaya. Nah omongan Karmin teh nyaan atawa henteu. Ras inget kana kejadian di Campaka. Manehna jeung baturna teu mangga pulia. Eleh kabeh ku Karmin.
atuh hate Mirja jadi leeh teu percaya karena kekuatan diri pribadi. Nah kalau ngahulang euy. Rek tarung atau mending silih kenalkeun. Rek tarung hayu. Ngan mun aya naon-naon ulah nyalahkeun ka dewek. Monya euy. Cek Mirja ka babaturanana. Baturna eueuh anu wani nemalan ukur gogodeg bari molohok. Hari kitu mah teu naon-naon silih kenalkeun oge. Tapi dewek mah lain hartina talu ka maneh euy. Ngan ngahargaan kana niat maneh anu hade. Cek Mirja salongkrong nampanan leungeun Karmin. Tal dua dampa leungeun apa tarema. Nah atuh kap jedud julalit gebut. Mirja dibebeut kana lemah. Dibantingkeun sakaligus ku Karmin. Aduh, licik sia gelo. Mirja nguliat bari muringis. Walikat asa coplok ti dagor kana batu. Cakaka Karmin seuri ngalejeg nangtang lawan. Teriuk-riuk nepo batur ngaguling teh. Ari Harli reuaseun teu ngarti kana urusanana. Udang sia. Temongkeun wawanen sia. Ulah nganggap sepi ka si Jagger ya. Bisi sia teh nyaho dewek teh jago talaga deh. Cek Karmin nyaritana ka mana bae ngahaja keur ngabingungkeun musuhna. Raporan euy. Gebugan ku sararea euy. Mirja marentah ka baladna pikeun newa Karmin. Tapi aneh baladna eueuh nu maju. Kala ngaharulang juga nu bingung. Seber kateter ku sikep Karmin anu jumago. Nasia kalah ngajar dog. Geus teu bela ka dewek. Cek Mirja amek panonna burahay beureum. Untuk kakerot nahan amarah sedengkeun baturna teu nemalan. Kur pating kereuceum we bingung. Ulah ajar sia. Mun kitu bagus teu ngaku sobat ka dewek. Sabab eueuh bela na ka sobat. Haram jadah sia. Cuma ku dewek dihargaan oge. Yo setan. Mirja amek kapegung. Tibatan ngalawan ka Karmin kalah ngabarerang ka baturna. Hiuk pereupna nyewuk kana beungeut baturna. Ngan untung rikat ngagiwar atuh plos nanyok angin. Mirja beuki keheul. Sabrut nubruk. Jedak ka baladan hiji deui. Andukna ger galungan. Hiji lawan dua. Mirja gelut jeung baturna sorangan. Nempo kajadian kitu. Karmin teu loba omong leos ini dituturkeun ku Harli. Duanana mangkak pisirieun sabab nempo laku lampah musuhna nu teu boga pikiran. Kalah gelut jeung baladna sorangan. Saeunggeus rada anggang, Karmin nanya ka Harli, "Di mana Imah Wadali teh, Li?" "Deket Masigit, tuh di ditu tuh." Harli nunjuk ka Masigit. "Di mana tangkal peuteuyna?" "Deket sawahna, kalereun lemur, tapi deket imahna ge aya, ngan tangkana leutik sarta peuteuyna saeutik." "Nya lumayan sakitu oge lah." Duanana jongjon lempang, ngajugjug ka Imah Wadali. Barang tepi kanu dijugjug langsung uluk salam. Parajol pribumi bijil kebeneran. Wana Harli nu katelah Wadali teh. "Leuh bagia teuing teh si mana Harli?" Wadali nanya bari mukakeun panto. Paromanana marah mai. "Ngajak ka dieu wa aya perlu?" Harli unggah selongkrong menyungan. Karmin ge nurutan. Pasang petana sopan jeung tartib. "Syukur dari kulin mah kawa. Kuburihun bapa maneh tara lol-lol. Jika nu teu inget ka dulur. Kumaha bapa Jagger?" "Pangestu wa. Nuju jagjag ayeuna mah. Teu kirang sawios-wios." "Oh syukur di Calagur mah. Wage da keur sarehat ayeuna mah ieu. Tapi naon perluna nah teu dititah naon-naon ku bapa?" "Henteu wa ngahaja we ka dieu. Kahiji hayang tepung jeung wa. Kaduana aya perlu nganteur ieu babaturan." Cek Harli bari nunjuk ka Karmin nu jempe wae teu pipilueun ngomong. "Lain naon jang?" Wadali mencerong ka Karmin. Eta wa. Abdi teh nuju diajar usaha, diajar balanti kana peuteuy.
Ari tadi ngobrol sareng ieu Harli nyaurkeun yen di dieu kagungan peuteui. Tak kitu maksudna mah wa. Cek Karmin pipilueun nyebut wa nurutan Harli. Oh gitu. Syukur atuh. Memang halus mun budak ngora geus diajar kana balantik. Eta teh hade, wa mah satuju pisan. Sabab lamun urang hayang aya kemajuan, kudu daek motekar. Matakeun akal tarekah dina ngoreh neangan kipayah. Aya babasan ti kolot. Lamun teu ngakal moal ngakul, mun teu ngarah moal ngalih. Laina hidup mah geus aya kadaek. Muga-muga we sing mawa hasil nu mucekil. Sing kalamang baatna ulah keunaku babasaan anu goreng. Ulah dagang tinggal hudang, tapi kudu dagang bari senang. Tak gitu Jang. Cek Wadali resepkeun pisan kana pakarepan Karmin teh. Mohon wa, kitu pisan maksud abdi oge. Oh syukur. Ari kaharti mah soal peuteui jig bae ilikan da can ditawarkeun ka sasaha. Sabab peuteuyna can pati bener. Cek Wadali dari anak keur matak bunga pikeun Karmin. Nuhun atuh wa. Permios heula bade ningalian peuteuyna. Nya Jung. Barengan kumaneh li? Mangga wa. Beral dua nana arinit ngajug ka tangkal peuteui anu ayana sisi sawah belah kaler. Ari Wadali harita teh ngabejaan ka pamajikanana sangkan nyayagikeun dahareun keur Harli jeung Karmin. Teu kacatur di jalana Karmin jeung Harli geus tarpi kanu dijugjug. Reg duanana hareureun terus tanggah naksir peuteui. Tetela peuteui teh kapalang keneh can waktu da diala. Ngan mata kabita sabab bani leubeut jeung paranyang. Tetela Wadali mah rajinnya jigana peuteui ge dipiaranya nya. Sabab buana hade kieu yeuh. Kuring bingung nah sabarahaeun lamun dibojongnya. Teuing kuring mah komo teu nyaho kana urusan harga. Mun hayang jentre mah badami we jeung wa atuh da mah. Rewel wa uing mah. Tak bener gitulah kudu jeung wa badamina. Keun angke rek sekalian diparatkeun badamina ngarah balik mawa putusan anu tangtu. Ayo atuh urang balik deui. Da geus kanyahoan ayeuna mah. Nya hayu, da kuring mah ngan sakadar nganteur. Leos duanana baralik deui muru ka imah Wadali. Tapi barang anyog ka pengkolan geus ngajajar 5 jalma dipimpin ku Mirja anu beungeutna barengep tapak nonyok matana jaleer beureum huntuna kekerot cirining amek. Gue Karmin teh reuaseun antaran apa layeuna mah ka Mirja. Erhali aya megatan tuh bari ngaraneg. Keun bae lah tong dilayanan lah urang tuluy we ka imah wa. Moal bisa li apan dipegat kulimaan. Nyakeun kuring teu heula. Maneh mah ulah ngomong. Nah, matuh tapi kade sing waspada euy. Duanana maraju deui. Ngan ayeuna mah bari taki-taki bisi diserang ku balad Mirja. Barang geus deukeut pisan Mirja maju 2 lengkah. Ulah cangkeng gagah naker. Karmin, dewek tarima eleh siasat. Buktina tadi katipu, nu akhirna dewek jadi pasea jeung balad. Ngan untung kaburu sadar, yen dewek katipu ku si laing. Ayeuna balad dewek jadi 5an kabehna, geus sayaga pikeun nangkep si laing. Nah atuh bet beunang katipu gunakeun ieu yeuh. Karmin ngusap tarangna. Maksudna mah sangkan Mirja ngagunakeun akalna. Mantong hampas ya. Dewek ge ahli mikir deuleu. Ngan tadi katipu ku si laing. Sabab disangkanya rek ngajak akur. Buktina ngabongohan ke sia kaing. Teu masa ngabongohan dewek mah. Da adu hareupan sarta terang-terangan. Eleh mah eleh we ulah sok loba siasat. Kurang ajar sia. Dikira aing rek sieun. Ku sia maju sia setan. Mirja budal amarahna. Sabrut. Narajang ka Karmin. Berep katuhu mani nyewuk nyamar iung Karmin. Tapi Karmin ukur ngagilak saeutik los. Berep teh milepas. Karmin can ngalawan. Manehna
usaha satekah pola pikeun nyingkahan panarajang musuh. Seak suku Mirja nyamar kana iga burung. Karmin ngagila ka kenca. Serangan musuh ngeplos deui. Mirja ngahegak bakat ku capek. Huntu kekeret nahan amarah. Jengkel jeung gemes pagalo jadi hiji. Utamana mah ngarasa wirang. Pedah can hasil ngarubuhkeun Karmin. Padahal tadi teh manehna sombong pisan. Yen bakal bisa ngarubuhkeun musuh dina sageprakan. Ari buktina bet kalaka wiwirang. Nanaonan eta teh Mirja? Gelut atau aja jingkrak atau ajojing? Karmin ngece. Montong sombong sia Karmin. Ku sia-sia geus kanyahoan ku dewek. Boh ngaran atau pademukan ayeuna geus kanyahoan. Malah makalakuan sia saboboe geus aya dina dampal leungeun dewek. Ulah boga rasa moka sia. Ayeuna sia bakal rubuh ku dewek. Cek Mirja nyaritana ka mana bae. Manehna agul dume geus bisa meunangkeun katerangan ngeunaan diri Karmin. Sabab meunang beja ti salah saurang babaturanana nu mineng ka Cikekes. Dewek mah teu sieun kanyahoan Rusiah teu. Tapi baheula oge tara nyumput-nyumput kaayaan naon untungna keur si laing. Lamun geus nyaho kana kaayaan dewek. Dewek jadi nyaho kana laku lampah maneh nu sanyana. Kitu deui kana ngaran jeung turunan. Kana pacabakan jeung Rusiah sejena. Tah goena kitu. Sia sakedeung deui bakal namru. Sabab geus kanyahoan yen sia teh lain jago talaga. Tapi budak pangadulan nu taya gadag. Moal poe ukur ngariweuhkeun kolot. Hahaha. Tah kitu euy. Pek, buktikeun omongan sia. Nanya bakal bisa ngarubuhkeun dewek. Sok maju deui lah. Ditadah ku dewek mah. Karmin jadi gemes. Hatena panas asa direrab. Sabab musuhna geus kumawani ngabolekerkeun kaayaan dirina. Heg, ku dewek rek dibuktikeun. Yeuh, rasakeun si Karmin. Heat, Mirja. Najongkeun suku katuhu maksudna rek ngajejek dada Karmin. Tapi Karmin geus budal amarahna. Sakilat ngalugas bedog rek disabetkeun kana bincurang lawan. Atuh maning ngarengkog. Mirja teh sabab ari ku bedog mah sieun. Kulantaran gerakanana maneg. Kasaimbangan awakna teu katalingakeun atuh nyoloyong ka hareup. Puguh Karmin ngeunaheun nu nyoloyong dipapag ku sabetan bedog. Hiuk jekok keuna pisan kana tatak Mirja. Kuak Mirja ngagero buru rubuh mandi getih. Aduh, licik sia Karmin, licik. Aduh. Mirja nyuuh barinya kalantak-takna. Getihna ngaburial tina sela-sela ramo leungin. Atuh puku balad Mirja ngarenyag kabeh oge. Teu nyana bakal aya nu tatu. Hampir bareng kabeh narajang. Rek nyangkala Karmin. Tapi Karmin ge teu cicingeun. Bedog nu geus ngakan musuh teh dibubat babit satarikna. Tapi ka ngahius matak paur anu ningali. Cileng musuh laluncatan deui atuh mitra kaum dangu. Da sieun ari ku sabetan bedog mah. Karmin beuki motah seak ka kenca, seak ka katuhu. Nyabetan musuh nu rek narajang. Tungtungna musuh teh nyisi kabeh ge taya nu wani maju. Sabab sieun ku bedog. Hayo, saha nu wani nahan panarajang aing? Mun wani deukeut kabeh ge rek cacag sia ku aing mah.
Cek Karmin bari kekerot. Bedog dicekal kedua leungeun tungtungna lamokot ku getih Mirja. Min, sing eling euy, ulah luduasan kitu, begeus bedog ulah digunakeun euy. Cek Harli hariwangeun. Manehna teu panuju lamun Karmin ngagunakeun bedog. Karmin can kaburu nemalan. Lantaran ti tongo aya anu lulumpatan sararea ngarengkog barang geus tepi, horeng wadali. Mani hahehoh bakat ku capek da puguh lumpat, mani tuturubun. Hop, ayo naon itu? Naon make garulut, ayo naon? Wadali rutret ka Karmin jeung ka pihak Mirja. Tapi can aya nu ngajawab. Harli, ayo naon itu? Wadali neuteub ka Harli. Eta wa si Mirja megat-megat wae. Geus 2 kali jeung ayeuna ieu jiga anu ceuceub pisan ka Karmin. Harli nunjuk ka Mirja nu geus tatu. Nu harita diuk bari muringis nahan ka nyeri. Bajuna beureum ku getih. Ai, na urusan naon tapi kagelut kitu. Satengah arti, betul luasan gitu bagus ulah garulut. Ayeuna si Mirja bawa ka Pasamba, sina diubaran heula tatuna. Nu sajana milu jeung wa, urang uruskeun di imah RT. Ayo, milu kabeh. Wadali nyarita kalayan tanes. Sarta karasa aya pangaruhna. Harita keneh Mirja dibeyeng ku baladna dibawa ka imah Pasamba, rek diubaran. Sedangkan nu sajena ngajugjug ka imah Pak RT, nu teu jauh ti dinya. Karmin oge nuturkeun dibarengan ku Harli. Jalma-jalma anu kaparengan aya di lemur pabeja-beja. Yen di dinya aya kajadian gelut. Atuh jul-jol nyalampeurkeun ka imah Pak RT. Pada harayang nyaho kana naon-naon geus kajadian. Utamana kolot-kolot nu anakna kalibet kana eta kajadian. Sarerea ge ngarasa reuwas. Atuh di imah Pak RT jadi ngagimung loba jalma. Harita Karmin jeung Harli diuk padeukeut nu sajen ngajajar deukeut lawang. Ari Mirja can aya kadinya da keur diubaran keneh ku Pasamba. Aya naon dieu teh nu sanyana Mang Dali? Pak RT mimiti mariksa. Mapangheulana ditanya teh Wadali da eta anu mawana. Yo jangan teh. Tadi ka imah Mang, aya sema duaan. Nyatana jang Harli jeung Karmin di Cikekes. Maksudna rek nempo peuteuy sabab jang Karmin teh bandar peuteuy. Tapi di perjalanan dipegat ku Mirja sabatur-batur anu ngabalukarkeun pacekcokan. Jigana bae Mirja ngarasa seuceub ka Karmin atuh terus nyusul deui bari mawa balad anu leuwih loba. Tapi kakajadian tarung nu akibatna Mirja tatu tak-takna tak sakitu ka nyaho Mang. Menurutkeun keterangan ti jang Harli. Ari sabab-musababna nu sanyana mah Mang ge teu nyaho. Mang age uruskeun ayeuna yeuh. Tanya saurang-saurang ngarah beres. Cek Wadali ngalaporkeun perkara nu gelut. Ari Pak RT ngabasekeunana teh Mang. Sabab Pak RT teh memang alona Wadali. Ah, gitu. Kamana tuh Mirjana? Di imah Pasamba. Berdiubaran. Karena henteu. Nya buka teuing da tepati disidik-sidik. Ngan lamun nilih kana ngabayobahna getih mah tatuparna. Aduh urang daguan heula beja ti Pasamba. Da kumaha kaayaan Mirja teh? Mun teu kuateun keneh ngariung mah urang bereskeun ayeuna. Nya mangga, Mang mangiringan we. Nu nyaksian rada moyeng. Sarerea geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kana kajadian anu sanyana. Komo Bapak si Marja mah mun teu geunah cicing hayang geura nyaho kana seluk-belukna. Dasar bebenyit bangka wadah naku naon make gelut sagala. Nauh pagawean iwati gelut kitu. Pan geus cilaka mah kolot deui nu katempuhan yeuh. Cek bapakna Mirja bari aja geler teu geunah cicing. Ret deui ka belah kidul ngilikan ka imah Pasamba. Sabar Bang. Urang daguan heula jang Mirja. Kuring ge heran beuh aya keneh barudak nu jorok jiga gitu. Cek Pak RT ngarasa hanyakal. Ku ayana kitu teh.
Padahal di lemur eta geus aya pakumpulan pamuda. Nyeta pikeun ngadalikeun kanakalan para rumaja. Sabot keur kitu, kurunyung aya nu datang horeng Mirja nu geus diubaran. Tatuna diperban, baju nu pineh ku geuti geus diganti, malah mah dibarengan ku inungna nu cari nakdak bakat ku reuwas. Bus Mirja ka jero gek diukigireun wadali. Sakabeh nu aya di dinya marelong ka Mirja. Nu pias jeung bangun lungse, nu tadina sok barangasan teh ayeuna mah alum. Kuat keneh milu ngariung jang Mirja. Piat Pak. Ari tatuna kumaha parnah henteu? Buka abdi mah teu urat ningalikeunana. Ngan ari nyerina mah natakuy. Aduh. Sareng asal lieur kana sirah. Jawab Mirja bari ngeluk tungkul. Ngarasa bibirang di kolong catang. Nyawayah tau he. Dan memang gitu ari gelut mah nu meunang daya untungna. Nu eleh geus jelas rugi. Cek paribasa teh mah, yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Dageusna nu gelut mah duanana ge daya untungna. Sarerea rugi. Tah ayeuna ieu masalah urang rengsekeun. Arah buru-buru beres. Sarta ulah katutuluyan Cikujang satuju. Adawan teu? Setuju Pak. Kumari Jang Karmin satuju lamun kitu. Kantanan abdi mah satuju pisan margi kawitna oge da teu aya maksad bade gelut. Da datang ka dieu teh bade usaha. Pangna abdi dugi ka ngembijilkeun bedog teh taya sanes iwati ngabela diri. Cek Karmin capetang naker. Teneng ludeung ngabela bebeneran. Hardi ke bapak ge. Memang kana kitu tujuanana teh tapi da geus kajadian. Ieu teh sarua salahna. Taina bapak rek nanya ka Jang Mirja. Naon sababna tapi ka kajadian kieu? Naon maksudna megat nu ngaliwat ku cara kitu? Sabab nurutkeun laporan ti Mang Dali, Jang Mirja teh geus kumawani menggatan semah ti lemur sejen. Cik jawab. Terus terang we Pak. Abdi teh nyeri hati Pak kasih Karmin teh Pak. Janten maksud teh bade males pati sabab abdi kungsi di Wiwirang. Kitu jawab Mirja. Naon sababna make hayang males pati? Di Wiwirang teh di Wiwirang cara kumaha ku Jang Karmin teh? Sok terangkeun sing jujur. Abdi teh boga kikineuan Pak ka urang Campaka. Geus 5 bulan diincer jeung diingkeun-ingkeun. Tapi dina hiji peuting bat dijajabkeun ku si Karmin. Aduh, abdi teh panas hate Pak. Terus dipegat di jalan dugi ka aya kejadian tarung. Ari teh abdi eleh sarta tarang codak didagor kana batu. Tak kumali kitu abdi nyeri hate sabab kabogoh direbut ku si Karmin. Sarta si Karmin geus ngabibirang ka abdi. Lematak ayeuna dibales. Mirja teu euleum-euleum nyaritana. Nu araya di dinya pating serengeh tapi aya oge nu gogodeg malah bapa nama cager pohara Midra aja ka bujeng Neng Nong rupina cekap dugi ka dieu heula. Hapunten sumulai kalapatan nuhun kana perhatosanana. Insyaallah enjing teu pangdang deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.